nek nelan sinarsi nek diajakan gawe di golep. Banjir nih. Kira-kira sinarsi ayahnya di mana? Mama itu menita kan nggak konsara, bang nyokot bang emok doi. Nah sinarsi kamana nyang? Gus babara minggu teka panggil. Semenjak kejadian di emok, Saro teh kecewa sebenarnya ka sinarsi teh ku Saro ditulunga. Mah gitu pas Saro teh. Saro teh jadi baturna gawe kagolak aja. Sinarsi mau modal apanya? Biasanya sinarsi tadi kan modal. Sarah kangen banget sama kapangkat di sinarsi. Aduh, yang modal, aduh, aing modal di mana tuh? Aduh, Gusti, aduh, gas di ujung nggak? Aduh, koneng deh. Pas nanti ayah susu kan itu teh apa? Aduh, yang modal buru iya mah nggak tahan. Hanya yang modal lah ya. Usah sah deh. Yang modal. Sudah. Buat modal. Kamane tengahkan kacapi jadi kabebeng. Ih, asa bau-bau tahi itu ya. Bau tahinya. Ih, itu juga si Narsi kan modal. Narsi? 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 Si Saro gedingan naon Saro? Aya naon? Maganggu wae batur keur ngeunah. Kabebeng aing teh saeutik deui ieu teh di ujung. Aya rupat rapetna saeutik deui. Kamana wae Narsi? Anangan sia semenjak sia ti emok sama sombong banget ka aing teh menitara manggihan. Kedeung ngobrolna kedeung teh di luhur. Aing teh bokeula kedeung. Bau. Astagfirullahaladzim. Aing mah aya wae dalang labu. Baseuh meureunna aing teh sekarang perawatan kulit teh itu. Mang ti salon tadi. Ih, Narsi saya kemana wae? Ih, pan kamari teh urang teh tas kapanggih meureun saminggu kamari teh ya. Ih, sama sombong banget semenjak saya menang emok aing teh sia menitara ka imah. Ih, ulah teu pica kasih emok tapi aing teh harita teh pura-pura doang supaya dibere nginjem. Terus duitna jeung naon? Itu aing pake kasalan ka mall. Mending geus geuli. Ka mall dong. Terus aing mah eta perawatan ka salon. Heuh, ayeuna mah sia menti. Mun asa barudak jeung aing sia ka salon teh. Siapa dogem apa ke salon? Salon eta ini amun apa tuh jebur salon. Sia salon make up apa salon? Iya, sound system. Oh. Ayo urang ngobrol di itu dah petangkal jambu. Asik di mana enak? Di itu tuh awal lain. Nah, kita sok kitu wae da nepakan ieu bola leutik naon sih eta ngaranna? Leutik ieu bola leutik. Nama susu lain pokokna mah. Ke ku Saro di bere nyawa hayu we.
Engke aja kan deui nya. Aya teh. Iya. Aduh. Pasti ondangan teh capeknya, Cek. Iya. Tapi ayeuna mah urang di isunya di sawah di sawung ke di mana gitunya. Ame karena gitunya. Ai tadi ngamplop sabaraha, Cek? Ya paling ya 20. 20. Tadi mah arek make beas, tapi ya beas lagi eueuh. Abi mah ukur 10.000. Dua- Keunteran naonnya? Tenang. Data di aranan. Jeung teuing. Urang teh ngaranna 20. Atuh, tapi asa kumaha we lamun urang boga hajat teh sok sieun. Begitu Malik ka urang mah. Tapi si Saro jeung si Narsi kabarna kumaha nya ayeuna? Ayeuna kamaring ngiluan emok jeung urang. Heeh, ngiluan emok jeung urang teh si Narsi teh mun teu salah mah arek ieu janji cenah ka si emok teh moal papakean kitu deui cenah. Ya cobaan teh tempo. Jeung ngagantian si Saro aya teu? Can aya. Can aya, abi rencana teh arek ieu arek ngukur kebon lah sekitar 15 meter mah. Ai didinya kumaha aya? Kebon teh aya. Cuman kayak kan masa kebon di kebon beak atuh kebon urang. Ai urang mah masih lega kene kan didinya mah korban sinarsi teh diukur ku sinarsi. Ai urang mah loba kene. Ya paling kebon ya mana deh atuh. Di orang gimana? Di mana artinya? Di mana? Di apa tuh? Oh iya panasnya Edo. Ribet gitu. Musik ini panas banget. Masa mana itu tuh? Nah itu. Yuk. Kayak nama kieu euy cuacanya panas. Ya Allah, musim. Aduh. Aduh. Ngungun. Tulungan. Ngungun. Nolongan si Edo. Saya lumbang ke kumaha Edo. Aduh. Kan aya wae ah. Cangkeng karege cager, Gusti. Atuh lu mah geus bener Edo. Takut serangan. Kuna naon? Aduh, kerudungnya kakuat rusak ya. Blok ah. Mana hutang ieu teh. Kita ke. Saya geragihan ayo. Aduh, ya bener Pak lemburna cemumun. Aduh, urang geus poho deui ieu jauh. Geus lila ti Arab teh. Pi, sabar ya. Urang neangan heula lah. Narsi seneng milem itu mah gawe jeung Saro. Urang teh hayang gawe heueuh sarua, urang teh teu boga duit. Kamari minjem emok teh beak pake ka salon. Mang sia asalona naonan. Itu kos kitu batur Terus mah. si Aina geus modis. Geus geulis deh. Gelisnya. Lalaki da kan. Ya tuh meureun. Aina Saro kan gawe di eta di golep. Ngilu nah. Aina mang sadaek mulungan bola. Daek mulungan bola naon? Eta no sok lalaki nalipukan bola teh nyaho Saro ge eta ngaranna naon? Ditalipukan geuneuk mun eta bola. Lain dikitukeun da. Dikitukeun. Heeh. Coba praktekeun kumaha sih? Itu Gitu. gitu. Urang teh bari kita. Urang purah naon atuh? Urang mayungan doang jeung mulungan bola. Mayungan. Nih tapi gede duitna sia. Gede. Heeh. Uang eta natifna gede banget sia. Atuh urang ngilu hayu buru. Heuh nya. Urang kasa ngalamarna. Ya kayak jeung Saro bareng ka ditu. Eta syaratna naon wae? Syaratna ya kieu asal geulis, Urang geulis. modis, Mantis. susuna gede kok Saro. Urang gede sabeula.
Ajun teuing kage. Gara-gara di imah maneh teh kamari disuruh tawon teh ya. Kage kan ku lalaki ditalipukan kage. Sebelum gua nyeri atuh ditalipukan wae di kamari. Saroge ditalipukan ku lalaki gede. Tapi heueuh nya. Heeh. Urang jadi gede sabeula aing. Makanya saya jarang ditalipukan ku lalaki. Atuh pantu boga lalaki aing teh lalaki Nah, jadi makanya gawe piceun. jeung saroh hayu digolep. Nah, ibu. Ih loba itu sih. Itu nusanya. Orang paling apa? Paling hiji. Yuk. Tapi kayak ternoda. Oh nya. Oh tercemar. Heeh. Aran orang kan geus alus ayeuna. Oh. Pokoknya namanya Milu. Ye nya. Milu nya. Narsi kan kumaha-kumaha ge urang ngaranda. Emang mana randa? Heeh. Urang? Saya kan randa, cek sia salaki sia burut dipikeun ka empang. Awalungan. Heuh kawalungan. Oh, tapi kamari teh aya balik deui. Emang burutna geus sager. Kan tambah gede. Oh, Kan lalaki di luarna itu loba banget. Ih, digolep mah sia lalaki ge marang mobil. emang heueuh. Baju karasep irungna teh mah rancung sia. Sama orang itu orang luar da, Orang luar naon? luar negeri. Oh, suganti luar celana. Pokoknya saya milunya. Kayak denger wah aing teh kakalan aki-aki aing nya. Nah, aki sih kecebur ka empang gitu dah Ih, kalah. kamari teh panan meureunnan dipikeun ku aing teh kawalungan. Tapi balik deui ayeuna ku aing rek dibere racun beurit. Oh, pere racunnya. Geus bae atuh parafnya anak baya. Heueuh nya. Heeh. Bangsa laki burut meni di leleungkeut wae. Aing geus teu betah sebenarnya mah hayang corek. Heeh. Ya air jadi ramdanya kahiji urang teh loba mah hugi. Aduh urang teh sok diajakan jalan-jalan wae. Kieu kan randa mah ka mana wae bebas. Mah anu ngalarang. Oh, urang yang jadi randa atuh. Ulah kasih momen jeung si Edo. Si Edo mah marodis di bang ngarah hutang wae gede. Eta ge kan duit saroh teh ge teu dibayar-bayar meureun anu nalangan teh mah saroh baragram. Eta salakina araya tapi Araya tapi teu digarawe. ngurus tunjungnya. Geuleuh di saroh ge ah. Pokona mah milunya jeung sarohnya gawe. Ayo urang heng dulu beneran. Ayeuna mah moal nipu deui moal. Nya awas ya. Pokona mah orang pasti sukses. Nya. Semoga apa ya lo Bandung ngadukung. Nya. Kumaha ge urang randa bebas. Urang calon randa. Calon randa. Urang bebas lo Bandung mah hugi. Yang geus yuk ah. Kemana? Kemana teh? Urang jarang ngalamarna. Ih ngalamarna ayeuna ge hayu sih. Ka saha bosna? Aya orang Korea keneh. Itu pasti badag. Ya henteu tibang eta doang. Lempeng. Eta itu kos cucurut. Monyong. Heeh monyong. Gila ini mah monyong teh. Dekat nasi pas anu saran mejeriknya. Lo Bandung sesulian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, orang nanya. Ai Cimumun teh mana di mananya? Cimumun. Heeh. Si Mumun. Si Mumun mah paling di itu imana? Lain di ditu. Di mana emang kan kos Rijal? Nya. Pulang pindah wae. Ka mana yang hareup. Mana lu bener? Orang ge sayang geus ya. Atuh Emang ece di mana? di Arab. Di Arab. Jauh-jauh ti Arab yang ngadon malah. Atuh orang teh awa ongkos. Makan orang Makanan nginjem duit. Sia jauh-jauh ti Arab mah bang ngintil budak doang. Eta ti Arab mau budak. Nyieuna jeung saha? Abdi ku kepo. Mana imah Cimumun nu bener? Tadi belah mana teh Si Muna pindah sana teh bedi itu dah. Ayo saya mana belah ditu. Ya bawa ke ulin jeung si Edo kan ayeuna kerapat jeung si Edo. Oh nya mene lengket banget yang kos. Sata curik wae. Ih, Ya usah sih yo. ih. Awewe teh jauh-jauh teh Arab ngadon curik wae. Ce maneh randalin ce. Kunaon sih kepo banget. Iya amun randa mah ku saron nek diajakan. Heeh. Urang ge dek calon randa urang. Ajakan kemana? Ih, orang itu eta kita gawe teh kitu. Atuh, orang suntik boleh lah atuhnya. Jeung susu. Heeh, ada kasaro gede. Ih malah ceurik. Salah. Seri. Seri ayo. Yang gesat tangan we si Mumun mah. Oh tangan sorangan urang mah keur sibuk. Heeh, keur sibuk urang mah. Duaan teh dongdot. Dongdot. Ih, terus tuh bisa jauh-jauh teh Arab kadon cerik doang, kadon hees. Amit awewe teh. Ih, Anggap aing dongdot.
Aing malindong docil. Mentang-mentang orang seksinya. Kumaha orang Randa bebas. Bebas. Angge dek dibebas. Nama ulah di dulung ketua lalaki burut mah. Dicenah kawalungan. Aing mah geus aratu sebenarnya. Masa arah teh kunaon? Aratu salaki ge burut aing mah embung udah. Nya kumaha nek nempakana salaki burut mah. Nggak ganjok. Nggak ganjok aing na. Atuh lain disuap. Atuh beledug meureun. Jeung teh nyampe kempes. Ya pas ya, mangke saging sapi atuh. Sapi, emang aing teh naon. Sia. Kelompok Samodis sadang hutang. Kasih. Mana kok gitu deh pakai. Emang kuna masalah, kumaha ge Randa mah bebas. Randa mah bebas. Mana temen kitu-kitu ting mau sinarsi. Ya sinarsi hayangan kumaha. Mana di narsi? Daripada kosaria modis menangah hutang tukang 1000. Urang mah cetar membahana. Cetar tuh, cetar mah aing tuh kumaha ge ngemodis seksi. Loba lalaki mah hugi. Aisyah. Aurat di mana-mana. Nya leuheung alus sama. Leuheung, Mana kesuling. Kesuling. Yang penting mah Suling bambu. Tuh, gede daripada saparareot. Lalaki ge pilih-pilih. Elegan ki. Mana teh meni peningkatan pisan kieu we. Peningkatan cenah. Tempokeun. Nya, Cing. Sia kamari minjem emo karek pakai konstitusi nya. Minjem emo kamari. Daripada sia nyokot emok ke mayat hutang ka aing. Eta mah tenang, Ceu. Iraha tenang we di kamari kan tenang ke dibayaran ukuran kebon. Kuring arek ukur kebon euy, Ceu. Ngukur doang dijual mah hantu. Atuh teh Sabar naon gitu. Salah kisiana tidak gara rawe. Betot gerak ngisi. Nya, Kana mah ulah didengekeun nya manehna. urang mah kumaha ge Randa mah bebas. Terus ayeuna ada kumaha? Ai di dinya ayeuna keur naon di dieu teh. Ya nya ngobrolkeun pagawean lah nya. Tong ngaruruskeun mah hirup batur. Lain ai kongko mah anu elit ke di desa ke ari kongko mah. Asa beureuh teh. Daripada sia elit pakaianan doang. Ajen edo ke lamun naik ke Susahandi oleh tarolongan. Iya nya acting doang lah. Cia, Naon, didengekeun. Pinjem emok teh. Cenah cek si emok teh cenah ulah make pakaian teh deui. Tapi hirup-hirup urang atuh. Kumaha. Ya berarti gitu masa enggak bobodo seemok, enggak bobodo urang. Ya, Lamun teu kitu urang mau dibere nginjem. ya mumun. Kayak geus ieu mah diulah kabeh ku si emok dicarikan beal. Urang bejan kasih emok. Aing teh sieun pisan ka si emok. Aing dibayar hutang lagi engke lamun geus gawe jeung si Saro dek nyiluan gawe anu kieu cenah lin. Ai, lurus tunjung ting. Nah mertur yung kumaha, yang penting duit ngalir. Ih, asa ku teu elit mumun. Ieu bebeurna ikut tali sapatu. Ya Allah, ya teh angki 2019 tren. Mana teh nyaho tren? Henteu. Tren. Nyaho teh tren. Nah, udah. Aya nama zaman now tuh. Pita. Ieu kita ngali mumun. Urut sarung. Urut sarung cenah. Sarung Kos itu modis, nah modis sama kos itu. Iya tuh pamake manehna nya, kumaha ge. Lu kayak ngaharareudang Saro seteng iraha gerak gawe atuh. Suka na yur gawe. Apa? Pokok nama manis emok beja-bejakeun. Sok nanaon teh sok cepu. Ya udah, naon dibejakeun, naon beja. Assalamualaikum. Yang penting mah mayarna. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saro Cirani. Tadi teh aing teh pohoan nek nanakeun aya nu nanyakeun sia tabrak ieu. Kunaon ceurik? Cenah ngomongna teh Arab, nek ada nes doang keti imah sia jauh-jauh teh Arab. Sampai disateuing. Emang heuh tadi sia ngomong, jauh-jauh nek ada nes doang. Oh, tadi orang diajakan gawe kumanehna. Ulah daek. Make erok deh kos ieu. Ulah daek. Emang kunaon ceurik? Hana ti Arab. Daripada dulu sia jauh-jauh ti Arab, ngintil anak weh. Siapa ikut campur? Tadi kita kapanggih di jalan cenah saudaraana jeung eceung. Saudara urang ieu si Rani. Arab cenah teh dicarekan wae ku majikanna di dieu. Urang ge menireuwas. Kaget ujug-ujug aya manehna. Urang teh wow sugan teh sada mapak di jalan tadi teh.
Sate di tadi kok si Ririwa curi kok ngehiung. Cenah tadi kepanggil. Ulah gitu-gitu teh nya tuh. Sarong mana teh. Oh iya dua. Cenah Si Munapi kabeh taman. diajakan gawe di eta anu eta teh Golep. Ih, bodoh tanik digolok kan dek jadi tukang kopi, dek dongdot kayak kan randa bebas. mendingan bisa mangawan Ulah kitu ulah ngasut batur mana teh sarong. Bayarannya berapa? Ih, gede. Gede, pokoknya nama gede-gede. Masa kagoda. Sok jelasin ciri kenaon. Daripada sekadu kagoda dulur sia. Entah, modis-modis ladang tangan doang. siapa ada nipu aing di Sarong mana teh ulah ngagoda we batur. Ya, amun sarot teh ngagoda batur, sarot teh menang duit meureun ah. Cicing. Tah kamari minjem duit tah pakai malah baju besi tah. Cenah ngomong dek Tuh, dek tinggal loba. Omelan. Omelan. Tadi cenah teh sieun cenah. Pun omelan. siap kamar mah ngemis-ngemis ka aing rek nginjem emok arek berubah penampilan sesat nutur si Saro siapa pakaian geus kieu deui wae. Geus ya ulah cerik wae. Ya, kurang dek gede nya ngajar sinar sih gawe kumaha we yang penting mah setorna lancar, Bang. Heeh. Setor ka Daripada saha? manehna. Aing rek nanya setor ka saha? Kasia lah kasaha deui. Mana geus sabulan ieu can aya deui wae. Sabulan emang setor bang teh sabulan sakali meureun. Tah karunya ka budak dua tanggung renteng kamari tanah si manehna. Renteng. Tara nyadar Mang diri. kamari kusaha kusarem meureun di. Kamari Geus ulah nyolot biasa wae. Kamar ge duaan sabenerna mah endek nyopetnya ka emok. Cuman tadi beres kumaneh kan gogoleran kebon. Oh, udah ngomong Iya nya, aja gogolannya ating doang atuh. Acting. acting. Daripada sia. Tapi baju Sia ge gandeng deui. Sarong balik dulu. Cicing can Sia anggur. beres sia jeung aing masalah. baju ladang hutang oge ih somodi. Sia gawe di mana ayeuna? Nek ngilu tah jeung si Saro kudu Aisyah kamari cenah ngomong ka aing hual nomor bener papakeana adek mulung deui. Kayak kumaha ge ku kabutuhan mah elek. Sia mah ulah Mahugi deui, mahugi. Ya Gua aku yang heuh. mahugi. Angger Pembawa kumaha sesat teh kumaha. Emang pembawa sesat. Cel emang aja teh ayeuna teh ngemok keneh. Ngemok Nah udah pinjem deui maneh ha? Teu geuning papakeana iya emang babawana tuh. Nu salaki urang. Geus ganti dagang harian. Bong lain salah gimana ieu. Emang bukan salaki. Boga nih 12 kan paneh lama. Sama dibere emok ku aing sia dibejakeun mah. Lalaki teh sebeun hiji mah. Minta hiji. Ayeuna di Arab mah galedek kunaon mangkat ka Indonesia mah rek ngenta orang Indonesia. Ece, Nah, gede teuing. Ece. Asa geuning saborojoal. Eta menang teh menang saha teh budak? Arab. Nang saha? Urang era ngejelaskeun. Ieu tak kangge ulah. Ieu teh tukang Bang Emo. Lain tukang harian. Nu Labang Ya, emok. tiga. Lamun maneh arek butuh duit, mending minjem ka si emok daripada ngilu jeung bagi emok. Bener. Setuju tah. embung. Saro urang disebut jeung Minjem bagi lo kan maneh duaan ha? Papai di situ. Sia mentang-mentang Mentang-mentang sama naon? Rodis gitu ha. Sia mah jadi nu kieu ge ladang saha ilan orang emok baheulana. Sia teu mikir kadinya. Ladang kamari emang main dagang kopi meureun ah. Heuh dagang kopi mendingan dagang kopi parugu emok kabayar wae. Aing teh dagang kopi kamari disalahkeun. Aing teh gawe di kafe disalahkeun. Ayeuna aing gawe di golf disalahkeun wae. Tara dibayar hutangna. Keur dibayar nya pas meureun ah. Tapi hutang saya dibayar teh kamar ku si Mumun. Henteu ieu boboro dibayar. Nggak usah pikiran, dibayar mah eta Saro. Engke ge aing ukur kebon sih teh. Sia teh dibayar. Dibayar emok. Di kamari emok ngomongna teh tenang dik ngukur kebon. Can keneh wae. Diukur wae doang. Geus ece ulah cerik wae. Oh, capek yang Cerik teh kunaon? Hayang naon sok nyarita. Heh, curi ke manehna teh Arab molor. Sok, kunaon sih maneh bisa jerik? Ha? Molor. tunduk. Segala ieu ngomong mamawatas. ngomong icing. Oh, dengar kan ada. Orang tuh. Icing rek ngomong. Di Arab mau kos icing. ieu. Ih, naon mana teh? Si emok di sarwana nih. Komen wae. Aisyah geus gede sabelah deui wae. Can cager nu kamari meureun. Iya kan Kunaon? si eta kan salakina burut. Oh nu ngenyot jadi teh gede sabelah. Atuh eta nu burutna kenyot. Embung. Ayeuna salakina dipicen deui wae. Aya balik deui ka imah. Hayangeun. Untuk urang dibere racun beurit. Astagfirullah. Kenapa diberi racun beurit aja? Atuh kumaha aral. Pokokna mah nya aralnya boga salaki teh dengekeun heula aing tidak mau tahu mainna kamari nginjem deui 2 juta can mayar pisan ayeuna. Saro bantuana ai teh Tanggung renteng tape. Tanggung renteng teh. Sia boga deut da? Pajat teh jeung sinasi. Aing Jawa boga deui teh. boga. Mana? Di Pamenggal.
Pamengkel mana? Aing lamun eueuh duit aing kajen ku eta deui kita. Cokotna eta nu handapeun kasur duit teh. Ampun sarata karage ladang golep ya tengan pinjaman aja Kajen pinjaman di kamar kene. Oh si Mumun, oh si Narsi, oh si Salah Saro. sia. Nggoda we si Narsi. Oh, Tanggung jawab. Ngahasilkeun duit mah henteu. Ya, Saroh dengekeun. Pan aing teh rek ngilu gawe jeung sia meureun. Ke lamun gajahan ke ku aing dibayar. Gajian. Gajihan. Gajian. Gajihan. Ya. Iya, lah iya pakai maya. Iya bara duit. Ibarat kita 3 jutaan malahan. Ay si Narsi mah nage gitu banget. Aing jadi kos orang pegadaian nek kieu mah. Ya orang milihan atuh ieu ya. Asa sarwana oge asa ngarah utang. Gandeng sok ngabacot wae emok sebayar tuh dibayar-bayar. Bayar. Emang saroma meureun ke sieu meureun. Atuh biasa we sakiuk. Tah, sempak katempoan. Ih kumaha ge Anda bebas nek. Ya, atuh randa ge meureun kitu. Geus kumaha ge. Randa bebas randa Cek bebas. panera. Tadi ge Saro Saro tadi ge digoda di saung ku lalaki. Aing can pernah nempo mainna di bawah kula Atuh laki. digagoda ge. Ai lalaki Sia segede. mah kekasih halay ayeuna teh. Hayang tah gede tah. Sedeki mah leutik. Katanya kasih euci nu ti Arab segede. Ai Arab ke sedeki mah. Leuwih. Karab yuk. Aing jadi hayang ngemok di Arab we gitu. Mane gararenit. Puas. Ya genit-genit ge ngarandanya. Daripada saboga salaki tapi digawe randa. Gandeng geus gara marangkat geus dibayar ya emok geus marangkat gandeng sia ulah di dieu. Lunasnya cek. Nyaho atuh. Nya ke nginjem deui nya. Tenang. Sarong ke lamun Udah ucu. gajian. Mun aing geus asup ka golep gajian ke dibayar. Oh nya ulah bohongnya. Heeh, Pas ulah kos si Momen aja si Edo. atau menurut setuju. Jelema Yo orang balik tuh campur jeung jelema balang sampai atuh Saro ge menigar bel Saro bol Saro. Emang Sekarang tuh geramangan ke gandeng. itu gandeng. itu angkat. Heh delekeun si Momen. Bukan level kita kalian. Ya awal teh geunok. Lebay banget sih. Pas aing dong ka salon. Kasawan tuh. Tuh kumaha ge randa. Bukan randa ge bangga. Eta baju sia bukaan henteu. Iya, cia urang papanas Udah budak. apa manas anya boga Baju mana bukaan? Tukangna astagfirullah. boga tos urang mah heuh. Tos ala cabean. Balik dadah. Dadah. Garilanya. Gila aing mah. Enak cece teh arek mayar apa arek emok deui. Urang karunya kasih euci eta balik ke Arab tadi curik-curik kapangi tuh ja. Kumaha tamu? Akan bulan mau jenah marai. Minggu harap. Deka beneran tadi kapanggi. Heeh jadi aya arek maraya parek dek nambah gitu. Ya aya sepi urang eueuh nu emok mah. Ai urang mah pas we ah. Aya kene. Urang mau nambah. Enak pinjam baraha euce. 80 juta kajun 80 juta mah eueuh. Panggedean oge ieu 5 juta ieu 2 juta ge sok harese Ulah mayarna. gede-gede. Urang Ulah sok disarwakeun di luar ieu mah Indonesia. Eta seseret da. Nah itu mah 200 juta ke kaju. Naon emok apa naon? Bang beli. Bang keliling teh nu kumaha sih? Hayang sok nagihan model kosipa. Tapi nah itu mah kurilingna teh bangna make eta teh geuning anu babaturan kuda nanti. Naon apa? Onta. Make onta. Ke onta. pakai onta. Harakna denge. Ada di Arab pakai onta. Karena itu mah Meureun. Ceu nagihanna teh make onta meureun ai mun di ieu mah di Indonesia mah make motor nagihanna teh. Carita nama. Meureun itu mah make onta meureun. Anu lebih Lain pokoknya mainan bayar. Bayarnya bagian minggu harap punya orang karak marai. Kamari ngomongna minggu hareup. Galak-galak. Janjinya. Janji. Yang digulung apa? Ayeuna geus minggu hareup deui atuh. Kumaha usaha urang rek maju. Sarua jeung sia. Ulah galak-galak kan geus perjanjian. Naonna perjanjian? Namun didinya galak-galak we kurang mau dibayar. benar. Poin dibawakeun polisi. Polisi. Sudah gede-gede 5 juta wae. Sabar. Yang sakit
Bayar. Ulah sok nempuan deui. Berem. Berem karena duit sarwana jeung si Karejo. Kayak nyamar. Dua, tilu, Barat tadi. Di mana on? 5 juta salah. Pas 500 mah. Tapi ulah sok ngilu si Narsi jeung si Saro. Ulah sok kabawakeun ka sakaba-kaba. Tapi ada gaji gede mah hayang ngilu. Tuh coba dulur sia dengekeun. Bau teh ieu. Gegera berekeun karunya ngomong wae. Nya teh urang cekelna sing leungeun. Nah, jadi sia nu nyekel. Teteh urang tos di Arab ai urang hayang teh. Kotan duit aing ge wae bayar sia. Geus kitu mah urang rek nagih si Narsi teh can dibayar deui. Mantan teh geus digantung amuren. Atuh kalung lagi sabaraha meureun ieu teh. Ih, lumayan. Heula kudu disampur heula. Urang tinggalin. Urang heula nya uceu. Duh, Mun ya ceuk. pagahan tah. Cina bener mayarna. Kayak orang minggu hareup nya, Ceu. Si orang minggu hareup sarwana teh jeung si Saro aing balik heula dek minggu bisa. Pun aing mah. Terus kurang kumaha ieu, Ceu? Mendingan anu si Saro jeung si Narsi urang barewe lah. Kan urang geus boga kebon. Masih kena kebon. Cang ngukur kitunya. Mah teu loba omong. Gawe ka mah hutang batur. Eta Ih, pan mah teu ngocoblak wae. Atuh tanu teteh ke beak atuh. Ku batur mending urang yang gedor. Teteh macan nyaho nya kasus ti heula. Kebon si Mumun teh diukur ku batur. Aya nyaho mah. tadi si Narsi. Anu baju biru. Ih, Urus tunjung eta teh. Pokoknya mah geus lah. Sampai jumpa nanti aja lah kita pertemuannya gitu kan. nyok itu mah urang ulang. Jadinya ayeuna kan mawa ieu ka imah. Karunya atuh tas di Arabnya. Mau teh. Ayo atuh cuang bubar we. Bubar barisan. Ini karunya ieu ah. Kamu sayang. Urang balik. Bapak